medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan kupidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun 3 Lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun Dahlia Bang Odek sareng Yenjani anu maksad badai ka Paguron Jayalaga nepangan Barjaya di satengahing jalan pendak sareng Rahmi anu kabur ti Paguron Jayalaga sareng sena Rahmi nerangkeun ka sang tukang Rahmi ngejati Paguron Jayalaga. Salajengna Rahmi diajakan ku Injani kanggo ka Paguron Macan Bodas sementawis Mang Odek mah teraskeun lalampahanana ka Paguron Jayalaga. Urang lajengkeun serial Si Konceleng dina jejer carios putu Si Konceleng tanding titisan siluman karya Bagus Sarasvati. Dahlia urang caturkeun di tempat dumuk matuhna Eyang Widi Sakti. Harita katingali Si Konceleng jeung Santana keur istirahat beres latihan siga nama. Duanana katingali keur ngalobrol. Si Konceleng netep antep ka Santana bari terus muka babaran lisan. Urang leureun heula Santana. Santuy we. Dah naon anu geus diajarkeun ku Aki mangrupa ilmu silat biasa dina harti dadasar. Sabab sakabeh ilmu silat oge sarua mibanda dasar heula. Ingat ceneh kana dadasarna eta ilmu silat Santana. Atuh ingat Ki modal dadasarna ilmu silat nyatana ceuli cepet jeung teguh. Alus coba guar hartina hiji-hiji anu disebut ceuli teh naon? Ceuli teh rancingos. Jadi panon teh ulah cileureun tapi kudu rancingos. Sangkan orang ulah kapalingan gerak kudu jadi lawan. Anu matak aya paribasa kudu asa kecer. Lain dikecer ku peureum tapi kulatihan anu asa sangkan panon ulah cileuhan.
Salah. Maksud teh Cileureun. Bener Jalu. Ari Ciluhan mah belekan atuh eta mah. Nah, ayeuna ari hartina cepet. Ron. Ai cepet artina rikat ki. Setiap gerakan kudu dilakukan kalawan rikat. Sabab lamun rikat tinang tu bakal kapiheulaan ku gerakan lawan. Oh malah aya kalana urang bakal kabenangan ku panerajang lawan. Upaman teu mibanda karikatan gerak anu leuwih cepet batan lawan. Kitu panya bener teu ki. Halus. Nyaan pintar geuning Santana teh. Jelas atuh ki. Santana teh atuh incuna si Koncleng. Artina Teguh teh. Naon ayeuna anu disebut Teguh? Cik kumaha harti jeung maksudna Jalu? Kade yo lain Teguh ngaran jalma. Ai hartina Teguh teh panceg ki. Ento ungut kalinduan dan keanginan. Hartina percaya diri estu teu sieun teu wani tapi ngahate kangkung ngagaleuh bitung kitu. Ai hartina teh naon Jalu? Jadi kuring anu nerangkeun dina poe mah benernya kinya kudu ku kuring. Artina teh ki teu sieun teu wani teh teu sieun lantaran sakabeh makhluk pang-pang nama papada jalma estu tunggal makhluk ciptaning anu maha kawasa utamana Allah Ta'ala nya teu wani. Nah sabab dina ajaran ilmu bela diri mah kaya maksud pikeun binasa ka sasama tapi keur ngabela diri lantaran rumasa ieu teh diri warisan ti Gusti. Jadi ngahate ngajual kangkung tuh salah. Udah jadi ngeluh salah ya kini. Maksudnya maksud kita kieu ngahate kangkung ngagaleuh bitung teh Jalu eta teh naon hartina? Aki mah aya wae jauh-jauh jadi ngajual kangkung sagala rupa. Jadi ngahate kangkung ngagaleuh bitung teh teu sieun teu wani. Teu sieunna lantaran sarua makhluk nu maha kawasa ai teu wanina lantaran taya niat pikeun binasa. Ngan upama aya anu rek binasa ka urang, tah urang teh wajib ngabela diri. Sabab urangnya ka ieu diri. Sabab ieu diri teh titipan ti Gusti anu Maha Suci. Nya pokona masih kakitu lah kilah. Si Koncleng ngekeh seuri bangun anu bungah pisan hatena. Sabab Santana anu jadi incuna tetela geus ngisi luar jeung jero. Syukur Jalu. Tah ayeuna aki bakal balaka yo. Yen ilmu anu salila ieu dilatih dipeuseuh ku Santana teh disebutna teh ilmu Pancabraja. Ari hartina Pancabraja teh naon ki? Ai panca teh hartina 5. Braja teh hartina kekuatan. Jadi 5 kekuatan anu sumanding dina diri sumalindang dina waruga. Teh ieu kudu bisa kabuka ku urang. Sebab Jalu kudu sadar yen ieu waruga teh asal tina acining cai seuneu angin jeung bumi. Da eta 4 sarining cai angin seuneu jeung bumi teh gumulung dina wujud.
Jadi ilmu pancabraja teh diwangun ku Braja Geni, Braja Bayu, Braja Banyu jeung Braja Bumi. Nah, gitu Jalu. Nya, aki mah poho deui nya. Cenah tadi 5, tapi tadi di etang ku abdi mangan 4 ki. Ayo Braja anu hiji deui naon? Ya dah. Braja anu kalima nyaeta ngahijina anu 4. Kanyataanana gumulung ngajadi hiji dina wujud. Anu matak disebut nate pancabraja tunggaling alam. Sabab ieu wujud atawa waruga urang anu leutik teh aya hubunganana jeung wujud ieu dunia anu gede. Malah teu bisa dipisahkeun. Sabab kejadian urang gelar ka alam pawanangan teh lantaran ku ayana anu jadi di ieu alam pawanangan. Aduh. Lior masih kene lior ada lior ya teki. Jadi lamun kitu mah pikeun noloman ilmu pancabraja mah meureunnan kudu nyahola kana wincikan jeung jujutan ayana diri meureunannya kinya. Bener Jalu. Bener eta teh salah. Nu matak diri hidup kudu diajar heula nyungsi diri nuai badan mapai rasa nu sampurna. Sangkan urang nyaho ka diri upama geus nyaho ka diri moal samar ka Gustina. Da upami teu samar ka Gustina tangtu bakal nyaho cara sumembahna gitu dah. Abi ingat aya nama ki. Aki teh kungsi nyarita yen urang salaku makhluk anu dimulyakeun ku Maha Kawasa kudu ngarti jeung nyaho di mana kuring kudu ka mana kuring jeung rek ka mana kuring. Kitu apanan kinya? Bener teu? Bae bener pisan Jalu. Nu madak ulah wakasa anon akuan jadi manusia. Upama jadi jelema tacan bisa ngalaksanakeun kamanusiaanana. Sebab manusia lain sebutan, tapi gelar pikeun jalma anu geus bisa ngalampahkeun ajen kamanusiaanana ka sasama. Ingat deui aya nama ki. Cek aki ya lamun urang rumasa jadi manusia kudu boga budi jeung rumasa. Ulah eleh ku panon poe anu mere caang unggal poe tapi tara menta buruh gawe. Kitu deui ulah eleh ku cai anu nyegeran kasakumna insan tanpa menta buruhan. Ulah eleh ku bumi anu ngamparan kageuleuhan, kakeumehan tapi tuhu dina pancena. Kitu deui ulah eleh ku angin anu mere hawa ka sakabeh makhluk anu aya di alam pawanangan. Tapi tara sugan meredi pamrih. Sanes kitu ki. Bener Jalu. Jadi cindekna upama ayeuna urang rumasa kaancikan ku sarining cai angin senejeng bumi anu gumulung jadi wujud atuh meureunan urang teh kudu era. Sabab alam geus mere contoh. Naon contohna? Nyata urang kudu Rahman, Rahim atawa welas asih ka sasama. Luyu jeung adik kodrati di anu Maha Kawasa, anu Rahman Rahim ka umatna. Tah. Pikeun ngawincikna wayahna upama ku aki hidup bakal dieusian heula jiwana. Nya alikor abdi mah ungabe nu aya ki sabab iwanti aki anu bakal bisa ngeusian atawa nyebor jiwa abdi anu memang rumasa masih kene kudu dibimbing ku aki. Heeh. Anu madak sing leukeun we bari ngeureuyeuh da leumpang oge geuningan ari bari nikreuh ngeureuyeuh mah teu burung tepi ka tempat tujuan.
loba deui obrolan anu sejena mangsa ngantepkeun jiwa santana anu geus ngawaris dadasar ilmu silat ti si Konceleng anu jadi akina. Anu saterusna santana neruskeun latihan ilmu teh Eyang Widi Sakti tangtu be dibaturanku Eyang Widi Sakti. Sawatara lila si Konceleng mah terus amitan ka Eyang Widi Sakti jeung ka santana anu jadi incuna pikeun luntah heula kaluar sabab hayang nyaho kaayaan di luar. Gancangna carita si Konceleng anu indit pikeun nyilidik kumaha ayeuna kaayaan di luar harita di stangihing jalan lengkah sukuna ngarandeg sabab hatena jorojoy hayang indit ka Pasir Kasturi ka pademukanana Dewi Amba. Si Konceleng ngahuleng bari ngomong sorangan jero hatena. Ya aya naon nya aing jabat hayang indit ka Pasir Kasturi. Tapi hayangnya aya naon cenah di Pasir Kasturi teh bari rek sakalian rek nyekar ka makamna Nyi Mas Dewi Amba jeung Nyai Winarsih pamajikan Jang Wisrawa almarhum anu nurutkeun katerangan ti Wisrawa mah makamna teh parendeng. Geus kitu mah si Konceleng neruskeun lampahna nuju ka Pasir Kasturi. Kalayan teu catur di jalanna akhirna mah si Konceleng nepi ka puncak Pasir Kasturi. Si Konceleng terus ngadeukeutan imah panggung anu memangan aya hiji-hijina di eta patempatan teh. Si Konceleng langsung be katukangan imah lantaran si Konceleng geus meunang katerangan ti anggalna di mana makamna Dewi Amba jeung Winarsih anu memang ngarende. Si Konceleng nangtung di hareupeun makam Dewi Amba jeung Winarsih. Parona peureum bari ngirimkeun pangdoa. Sanggeusna beres ngadoa, si Konceleng ngadadak hatena hayang abus ka jero imah Dewi Amba. Si Konceleng neuteub seukeut ka lawang panto imah Dewi Amba bari ngomong sorangan. Duh. Bet aneh deui bah ieu hate aing teh. Jorojoy hayang abus ka jero imah Nyi Mas Dewi Amba ieu teh. Da aya naon atuh nya di jero imah teh. Aslina ya teh jadi penasaran kieu ya duh hampura we ieu Nyi Mas Dewi kuring kumaha wani asup ka jero imah. Geus kitu mah si Konceleng langsung buru asup ka jero imah Dewi Amba. Kreket bray panto imah dibuka ku si Konceleng. Sanggeusna aya di jero imah ditungtun ku kakuatan gaib. Si Konceleng jol leumpang bae ngadeuketan ka lomari. Saterusna eta lomari teh dibuka ku si Konceleng. Kreket bray. Si Konceleng jol katarik be ka peti leutik anu dijieun tina kai jati. Terus eta peti leutik teh dicokot ku si Konceleng bari terus dibuka. Si Konceleng seuri imut bari jeung sirahna gigideug ningali eusi dina jero peti leutik teh anu tetela mangrupa catatan ilmu silatna Dewi Amba jeung catatan resep bahan piubareun jeung sajabana hasil tina pangalaman Dewi Amba salila manehna masih keneh aya di kieuna. Tetela ieu geuningan anu ngajadikeun hate aing kumajot hayang ka Pasir Kasturi teh. Nya ayeuna mah kaharti ku kuring Nyi Mas Dewi. Ieu amanat pasti ku kuring bakal dijaga nepikeun ka aya jalma anu payus pikeun ngawaris ieu catatan Nyi Mas Dewi.
Geus kitu mah si Konceleng keluar ti jero imah. Kalayan sanggeusna di luar imah, saacan si Konceleng neruskeun deui lampahna. Si Konceleng ngalieu ka tukang ka lebah makamna Dewi Amba jeung Minarsi bari terus nyarita. Aduh Nyai Dewi, ieu amanat pasti ku kuring dijaga nepikeun ka kuring panggih jeung jalma nu memang payus pikeun ngawaris ieu catetan. Tah ayeuna mah kuring rek mulang heula ieu. Geus amitan kitu mah si Konceleng indit ninggalkeun eta patempatan. Tapi orok aya di setengahing jalan anu rek nuju ka salah sahiji pilemburan ngarandeg deui bae lengkah si Konceleng teh. Hatena bet ngarasakeun perasaan aneh deui bae. Duh. Aya naon deui wah ieu teh ya. Betjol hayang abus ka jero leuweung ieu teh. Aneh dengar arti ieu perasaan teh ngarasa aya jalma anu minta tulung. Dah, daripada penasaran mah mending kana digugu we ieu teh. Hayo deui mun teu digugu teh hese molor. Cik rek aya naon ieu teh. Corela, jilang les. Ngan sakilat jirim si Konceleng geus leungit tina teutepan. Jirimna abus ka jero leuweung nuturkeun ka teg hatena. Sawatara lila si Konceleng akhir nepi kalahan datar anu lega. Celegedeg si Konceleng pancuh nangtung nutup ka hareup bari jeung kerung sabab si Konceleng ningali di hareupeunana aya hiji imah panggung. Kira kita nah aya imah di jero leuweung teh. Bet asa aneh. Omanya aya jalma nu daek cicing matuh di dieu. Sasata jauh ka mana? Nurutkeun hati aing mah eta imah teh kudu didatangan. Tapi tetep aing kudu waspada. Sabab aing teu nyaho eta imah teh imah saha. Geus kitu mah si Konceleng leumpang lalaunan muru ka eta imah. Sanggeusna rada deukeut si Konceleng ngarandeg lengkahna. Sabab si Konceleng ngambu bau bangke bari jeung nutup irungna teh si Konceleng ngomong sorangan dina jero hatena. Duh, jadi bau bangke ieu teh. Buah-buah ayana naon je. Aing kudu leuwih waspada ieu mah ye. Naon atuh? Si Konceleng nyelang heula nutup irungna ku kain bodasna. Geus kitu mah terus kadeukeutan ka eta imah bari jeung terus waspada sok inggis aya jalma anu jahat. Si Konceleng ngagebeg hatena. Sabab di buruan imah sidik ningali aya hiji mayit anu keur dirungrung ku manuk gagak. Lantaran ngarasa karunya si Konceleng teu mikir dua kali deui, langsung bae harita lumpat muru ka eta mayit. Bari ngegebah manuk gagak anu keur ngarungrung eta mayit sina indit. Sanggeusna manuk gagak arindit, si Konceleng nyelang ngalieu ka eta mayit. Lantaran gilaeun si Konceleng meureumkeun panonna, sabab kaayaan eta mayit geus teu utuh. Si Konceleng ngomong sorangan. Aduh. Astagfirullahaladzim. Wa karunya teuing ieu jalma. Saha atuh eta nu tega nganiaya kuat kanepikeun ka kieu. Buah edan da jalma teh. Aduh. Geus kitu mah si Konceleng ngawanikeun maneh leumpang ngadeuketan ka eta mayit. Sanggeusna deukeut si Konceleng nitenan kaayaan eta mayit. Ngagebeg deui wae hate si Konceleng. Sabab apal yen eta mayit teh tetela geuningan Mbah Lalana. Astagfirullahaladzim. Mbah Lalana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Dedeh teuing mah. Nah saha atuh anu tega ngalakukeun kieu ka mah. Duh, Gusti anu agung. Sadaya kagungan salira tantos bakal mulih deui ka salira. Mahlana mugi masing caang padang narawangan bangsa mulang ka poe panjang nagara tunjung sampurna. Kawitna oge teu mantenna tantos mulang ka mantenna anu maha langgeng. Lantaran karunya jeung memang geus jadi kewajiban sakumna jalma hirup, si Konceleng ngangkat mayit Mbah Lalana pikeun dipulasara sakumaha mistina. Harita si Konceleng kerung deui bae halis nameh tepung. Sabab pas leungeun katuhuna Mbah Lalana anu aya di luhureun batu anu nemprak teh diangkat ku si Konceleng. Di eta batu nemprak teh bet aya tulisan warna beureum getih anu geus garing. Nilik dina tulisan mah jelas tulisan Mbah Lalana. Nah, ieu dina luhur batu nemprak teh bet aya tulisan. Tulisanna oge make getih sagala rupa teh. Ya ieu mah moal salah deui tulisan Mbah Lalana ieu. Dah nulis Mbah Lalana teh cikan rek dibaca. Barjaya hianat lah, Barjaya hianat. Iya bener ya deh tulisan teh Barjaya hianat. Kayak aing jadi bingung ya deh. Nah, aya hubungan naon ya Mbah Lalana jeung Barjaya ya. Moal kitu Mbah Lalana teh nepikeun ka kieu na teh ku Barjaya. Nu penting mah ayeuna aing kudu ngeukeut naon ngaheulakeun nguburkeun ieu Mbah Lalana we karunya. Geus kitu mah si Konceleng mulasara jeung nguburkeun Mbah Lalana. Digigeureun eta imah panggung teh kalakan sanggeusna beres nguburkeun Mbah Lalana, si Konceleng meureumkeun panonna pikeun ngadoa atau ngadoakeun ka Mbah Lalana. Si Konceleng anu geus ngadoakeun Mbah Lalana terus balik deui ka tempat batu anu aya tulisanana teh. Si Konceleng ngajanteng nangtung bari neuteup ka eta batu anu aya tulisanana teh. Geus kitu ningali ka imah panggung bari terus ngomong sorangan. Hayang marik saya ka jero imah ieu teh. Ieu perasaan teh bet sarua siga di Pasir Kasturi. Aing jadi penasaran ye. Terus oge ningali kaayaan Mbah Lalana anu siga kieu bet siga anu kabeunangan ku jurus hasta braja. Terus naon hubunganana jeung Barjaya nya? Nah, jadi lieur oge ye. Nah, geus ayeuna mah mending kene abus we ka imah Mbah Lalana. Ya hampura ya Mbah, hampura bisa namurun kuring lancang ieu teh. Geus kitu mah si Konceleng ngalengkahkeun sukuna muru ka jero imah Mbah Lalana. Kreket, bray. Panto imah dibuka ku si Konceleng. Geus kitu mah si Konceleng abus bari nitenan kaayaan di jero imah. Lengkah si Konceleng adadak ngarandeg sabab manehna ningali aya hiji lomari anu eueuh pantoan pinuh ku buku lamun jaya zaman ayeuna mah disebutna teh rak buku. Si Konceleng langsung ngadeuketan eta lomari anu pinuh ku buku teh. Sanggeusna deukeut si Konceleng ngajanteng nangtung bari nilikan buku anu jumlahna ratusan. Lieur upama digerakkeun ku kekuatan gaib. Dengan si Konceleng nyokot salah sahiji buku dina eta lomari. Saterusna eta buku teh dibaca. Anu tetela geuningan eta buku teh catetan ngeunangan ilmu bela diri Mbah Lalana. Si Konceleng terus mukaan eta catetan. Di tengah-tengah eta catetan teh si Konceleng ngadadak eureun sabab eta catetan teh henteu kumplit siga aya nu ngahaja nyoekeun geuningan. Si Konceleng nutup eta buku catetan. Sirahna ungut-ungutan bari galencok ngomong sorangan. Arti ayeuna mah Mbah Lalana kayaanana siga kitu teh moal salah deui.
Mahlalana kabenangan ku Aji Hastabraja anu saacana mahlalana kabenangan ku ilmu Puragalayang. Jadi lamun diruntut mahlalana disebut atau disedot heula kakuatanana, kakuatan kasaktena ku ilmu Puragalayang. Sanggeusna sakabeh kakuatan kasaktena pindah ya terus mahlalana ditelasan jiwana ku Aji Hastabraja. Jadi jalma nu geus nelasan mahlalana nu geus nyoekeun ieu catetan ieu teh. Jeung pasti catetan nu disoekeun teh ngeunaan ilmu Puragalayang. Jadi ngeunaan tulisan Barjaya Hianat anu ditulis di luhur batu teh boah-boha. Barjaya nu geus nyoekeun ieu catetan ngeunaan ilmu Puragalayang teh terus ditibankeun ka mahlalana. Tapi dina mahlalana bet wawuh jeung Barjaya nya. Ya anlir keneh teh. Ngeunaan maksud Barjaya Hianat nu ditulis ku mahlalana teh ayeuna mah mending keneh. Ya dah. Lieur. Mending balik we da lah. Sakalian rek nyempang heula ka paguron macan bodas, rek nepungan hambali jeung Injani, rek mere nyaho yen mahlalana geus tilar dunya ku cara anu teu wajar. Ku jalma anu deukeut tur geus ngawasa ilmu pamungkas mahlalana nyaeta Aji Hastabraja jeung ilmu Puragalayang. Tah sangkan hambali jeung Injani katut jeung anu liana sangkan waspada ka Barjaya. Mending keneh kitu we ayeuna mah. Geus kitu mah si Konceleng keluar ti jero imah. Terus ngadatangan deui makamna mahlalana pikeun amitan. Geus kitu mah si Konceleng ninggalkeun eta petempatan pikeun nuju ka paguron macan bodas teh. Pikeun mere nyaritakeun pangalamanana ka hambali katut Injani ngarah waspada ka jalma anu ngaran Barjaya. Wargi Dahlia waktosna parantos tanya kapan. Siapunten anu kasuhun. Insyaallah enjing urang samper deui. Atur nuhun kanggo wargi-wargi sadaya anu parantos mararanco satia mararanco dina dongeng Sunda Dahlia. Atur nuhun Oma Weekend di Dadali salam baktos pamugia sehat selalu. Nuhun satia ngadangukeun teras dongeng Sunda Dahlia. Teras oge aya Esti Dago, Isar Ibun, Iki Ciput di Cinta Asih, Ciau Karapitan, Mamah Bayu di Calengka, Wa Uci di Binong, Teh Cucu Gerlong, teras Mbak Yati, Teh Imas Elsa, Lukman Pasar Baros, Jajang Ajidin, Tutukan Mang Layang, Bicucu, Manco Sareng Mawan, Cigur Girang, teras Akikan Haci Baduyu, Santi Kopo, Icibay, Aditya Bayongbong, Jatnika, Wa Obes, teras Warung Bubur Wa Ice, Pakar Tahura, atur nuhun. Aya oge Teh Pipi Surapati, Kakek Agus Daraja, Teh Im Lembang, Deden Cipteng, aya Teh Ros Ciwalen oge sami nuju Manco, atur nuhun pisan. Mbah Jagur di Cigonewa, teras oge salam baktos ka pasukan Yunti, Kang Jun Sarjun Buradisa dan kawan-kawan. Nuhun. Teras ngadangukeun si Konceleng Ciwidey Asidik. Teras ya saya Kang Usang Manco atur nuhun. Omah Apep atur nuhun. Santi Kopot Cucu Cibuntu atur nuhun pisan. Mararanco Encum Ica, Mama Lilis Ciwidey, Agi Kanha, Mama Juli, Santi Kopo, Asidik, Bunda Dinda, Ogi Sami Madun, Manco sadayana hatur nuhun pisan. Salam baktos nagoe oleh Duraleh Manco dina TikTok. Teras oge aya Ipan Kangkung Manco ngalakukan Facebook, Jejen Racun, Agam Buntung, Agus Tomat Mararanco, Kang Agus Wong Deso Manco, Papap Cewong hadir. Sukma Wijaya Manco ti Garut, hatur nuhun jeung teras aya dina kasalamatan kesehatan, amin hatur nuhun. Marga Asih Risma Manco hatur nuhun. Teras
Kanap di Jari Sakti Pepen Onen Sendal Asmon di Caringin hatur nuhun. Mau Cibay hatur nuhun ngalangkungan Facebook in Bandung Tengah selalu hadir. Indra hatur nuhun. Aya Jogja hadir Yanti Wijaya. Salam bakto se Jogja. Tahimin Karawang hadir. Teras Kang Dani Manoko Lembang, Wapulung Pujianto Manco Cicadas. Hatur nuhun pisan. Pokokna mah hatur nuhun ka sadayana hadir pada larang Yanri Yanata. Mohon hatur nuhun pada larang. Sami mararanso. Kasadayana pokokna mah dikumkeun hatur nuhun anu saratia di Dongeng Sunda Ti Dahlia insyaallah enjing tepang di langkungan Galura 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Sim kuring Punten Mary, amit mundur amit mungkur kasadayana. Hapunten samunaya kelepatan hatur nuhun dina sadaya paratosanana wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio Pantang Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia perungah gogo goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu Dongeng Sunda Ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Konceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.